Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Tabetulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarota kalawan 14 naonana hisolatan tingkahna. Bil hadasi tegasna kahiji kusabab hadas, wa bi wuku'in najasati jeung kadua kusabab katumibaan pirang-pirang najis. Ilam tuluko lamun we henteu dipikeun itu najasa halan dina pada harita min ghairi hamlin kalawan atawa tina henteu dibawa. Wan kisyafil aurati jeung narima kabukana aurat ilam tustar lamun we henteu ditutupan itu aurat halan dina pada harita. Wanutki sareng ngomong biharpaini kana dua huruf aw biharpin atawa kana sahuruf mufhimin anu mere harti amdan beurina ngahaja. Wabil muftiri jeung migawe kana sakur perkara anu mantak ngabatalkeun kana puasa amdan beurina ngahaja. Wala aqlil kasiri jeung barang dahar anu loba nasian beurina anu poho. Wasala si harokatin jeung tilu pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan jeung sanajan poho. Wal wasbatil fahisyati jeung loncat anu goreng wador batil mufritoti jeung neunggel anu tarik wa ziyadati ruknin jeung nambahan rukun fi'liyin anu bangsa pagawean amdan meurina ngahaja. Wa taqaddumi jeung miheulaan si makmum ala imamihi ka imamna itu si makmum biruknaini kudua rukun fi'liyaini anu bangsa pagawean duanana. Wa takhalufi jeung tinggaleunana si makmum bihima kana itu ruknain bigori udrin kalawan henteu aya udur. Wa niyati qot'i sholati jeung niat megatkeun salat. Wa ta'aliki qot'iha jeung nyantelkeun kana megatkeunana itu salat bisyai'in ku hiji perkara. Wa taraddudi jeung mangmang bi qot'iha dina megatkeunana itu salat. Paslun ari ieu eta hiji pasal alladzi ari anu yalzamu anu misti pihi tetep dina itu ladzi naon niatul imamati niat jadi imam. Eta arbaun aya opat. Al jum'atu tegasna kahiji salat Jum'ah, wal mu'adatu sareng kadua salat mu'adah, wal mauduratu jeung katilu salat anu dinadarkeun jamaatan beurina berjamaah. Wal mutaqaddimatu sareng kaopat salat anu dijama taqdim fil mathari dina waktu keur hujan. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutul qudwati ari syaratna qudwah ngamakmum eta ihdaya asyara aya 11. Allah ya'lama tegasna kahiji yen ulah nyaho itu si makmum butlana salati imamihi kana batal salat imamna itu si makmum bihadasin kusabab hadas aw ghairihi atawa lianti itu hadas. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun si makmum wujub qadaiha kana wajib ngodoan salatna itu si imam. Wujub qadaiha kana wajib ngodoanan itu salat alaihi ka itu si imam. Wa alla yakuna jeung yen ulah kabuktian itu si makmum itu si imam makmuman eta anu keur jadi makmum. Wala umiyan jeung ulah kabuktian imamna eta jalma anu bodo. Wa alla yataqaddama jeung yen ulah miheulaan si makmum alaihi ka itu si imam fil muwaqifi dina tempat cicing. Wa ayya'lama jeung yen kudu nyaho itu si makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindah na itu si imamna itu si makmum. Wa ayyajtami'a jeung yen pakumpul itu si imam jeung si makmum fi masjidin di hiji masjid aw fi salasami'ati diroin atawa dina 300 pirang-pirang siku takriban kalawan had takrib. Wa ayyanwiya jeung yen nganiatan itu si makmum bil al-qudwata kana anut awil jamaata atawa kana berjamaah. Wa ayyatawafaqa jeung yen kudu ngakuran naon nadmu sholatihi ma runtuyan salatna itu imam jeung si makmum.
naon nademu salatihima runtuyan salat itu si imam jeung si makmum, wa alla yukhalifa jeung yen ulah nyulayaan itu si makmum hu ka itu si imam fi sunnatin dina hiji sunat fahisatil muhalafati anu goreng nyulayaanana, wa ayyatabi'a jeung yen kudu nuturkeun itu si makmum hu ka itu si imam, wa ayyut tabi'a jeung yen kudu nuturkeun si makmum hu ka itu si imam.